Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah patepangna sareng Bapa dina pangajaran bahasa Sunda. Materi dina nget ieu nyaeta paguneman. Ida bakal mikawanokeun tujuan, harti, kaedah, contoh, evaluasi sareng panutup. Kedep baca tujuan pengajaran danget ieu aya dina video ieu. Harti paguneman. Paguneman nyaeta omongan atau panungdengan obrolan antara dua jalma atawa leuwih. Kaedah dina paguneman. Kaedah dina paguneman hiji unsur nyarita A. Aya lentong aya intonasi, panjang pendekna sora. B. Pasemon, ekspresi raut muka. C. Rengkuh. 2. Basa nu dipake kudu nyarita kalimah jeung ragam basa. Nah, ku hidap tingali contoh paguneman. Dinya aya dua jalma anu keur ngomong antara anak jeung kolotna. Evaluasi ku hidap anu tos ku Bapa libatkeun LKPD-na dieusian. Dikirimkeun ka Bapa ngalewatan Japri. Paguneman mangrupa hiji obrolan ti dua jalma atawa leuwih. Dina pra-prakana paguneman urang kudu nitenan kaedah nyarita. Bisa ngawangku lentong, pasemon, rengkuh jeung kalimah sarta ragam basa nu digunakeun. Alhamdulillah parantos sengse pengajaran danget ieu. Jaga jarak, make masker.